Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyabula disunahkeun kiih heula saha man angzala jalma anu bijil cai mani kiihna teh qobla ayyag tasila dina samemeh mandi wajibna. Naon tujuanna kiih pangna disunahkeun liyah ruja mabakia supaya kaluar naon ma bakia cai mani anu nyesa bimajrohu dina saluran cikiih. Oge alasanna deui cenah li'annahu laulam yabul qoblahu sabab lamun jalma ieu anu junub teu kiih heula samemeh mandina larubbama kharaja maka terkadang kaluar deui eta cai mani minhu tina saluran cikiih ba'dal gusli dina sabada mandina. Payajibu lamun kaluar deui atuh payajibu alaihi adatun maka wajib ka eta jalma ngabalikan deui mandina. Kadang ieu teu kanyahoan aya jalma anu kiihna teh tas mandi tuluy babarengan jeung cikiih kaluar di cai mani, ieu wajib diulang mandina. Lamun mandina teu diulang salatna ge jadi teu